cerejeg karena hudang deui semu anu dadali degan. Memang ayeuna kacidang ngarasa ripuhna babakuna dina dadana. Ayeuna katimpah deui punukna anu lain deui nyerina manehna geus boga rasa moal aya kaunggulan lamun teu ngagunakeun gerakan besot. Pangleler ti Tuan Behram anu panghebatna. Hayo karna ayeuna kari Andika yo, ha? Pasurangga nangtang tong kapalang Pasurangga. Empek bae kaula pindo deui ku Andika, ha? Karena kalah ka males nangtang. Hade memang kitu karna, ha? Rasakeun sianya. Memang eta nu diarah ku Pasurangga lantaran manehna hayang gerak ngarengsekeun patelakna jeung karna. Ijiranana sakali deui ieu mah karna teh bener-bener manehna bakal serah bongkokan ka manehanana. Sebrut bae Pasurangga ngasupkeun jurusna tetep rek ngahanca dada. Rasakeun karna, hap, heyat, yah. Kacida Pasurangga kagetna lantaran karna teh teu nemongkeun gerakan naon-naon. Bokrek nakis atawa ngejat katempona karena kalah ngajengjen kawas arca kawas anu ngahaja rek nyebakeun dadana. Tapi kakagetna Pasurangga tacan leungit. Manehna geus ngoceak manten lantaran pigeulang leungeunna karasa teu beda ti nu digegep ku beusi. Oge leungeunna karasana lain deui peurih sarta panasna lantaran ngadadak kulitna nyengled. Cacakan lamun ku karna teu kaburu diresotkeun bisi matak jadi kacewol jeung daging-dagingna. Awas, rasakeun panadah kaula karna, hap, hiyat, hup, hiya, da, da, hiya, da, aduh, bah, sok, geda budi Pasurangga. Aduh ya panas. Lengan kaula lengan kaula panas. Ampun karena kaula nada hirup. Kaula nada hirup karena lesotkeun Pasurangga. Hiji jawara nu kaceluk garung teh ayeuna mah nepi ka murubutkeun Cipanon nyuuh kana dampal suku karna. Karna ngagentak mundur manehna teu buru ngabidi-giding mideungeuh leungeun katuhuna Pasurangga anu boleger beureum. Manehna sama sakali teu nyangka yen akibatna gerakan besot teh sakitu hebatna. Manehna sorangan teu kuat nenjokna. Ieu leungeun kaula. Lengan kuring jeung kaki nyengled kieu kulitna boleh ger beureum. Alah ampun Ujang. Ampun Ujang. Bapak bade nada hampura kasep. Bade nada hampura kasep. Ieu leungeun kaula teu bisa digerakkeun deui aduh kumaha ya kulit teh bukan nyengled kieu. Aduh peurih jeung panas Ujang ampun. Bapak bade nada hampura kasep. Pasurangga teu eureun sasambat. Bari sumegruk nyuuh kana taneuh. Pasurangga salah atuh minta pangampura ka kaula mah Pasurangga. Sanajan sodakarna masih keneh tegeug tapi jelas pinuh ku nada dareuda ayeuna mah. Dan janten bapak teh bade disampurnakeun Ujang ieu teh. Bapak teh bade disampurnakeun itu Ujang. Komo kitu Pasurangga. Tayahak pikeun kaula Pasurangga pikeun nyampurnakeun anjeun. Ampura aduh bapak teh kasep. Ampura bapak teh kasep. Saneh ka kaula Pasurangga.
margi pangampura ti kaula mah teu acan tangtos tiasa kacana ka akhirat. Karena ayeuna mah nyaritana leuleuy lantaran manehna amarahna sama sakali geus leungit sapisan. Namung Bapa, upami Bapa tiasa meruhkeun nafsuna pajatun, ulah dugi ka teras ngundek-ngundek ka pun aki. Anu saterusna pajatun sareng pun aki tiasa sirihampuraan, insyaallah kalepatan Bapa dina hal ieu tangtos tiasa dihapunten Pak. Kalihna ti eta Bapa kedah janji yen kapayuna Bapa moal ngagunakeun ilmu pangawruh Bapa dina jalan kamaksiatan anu teu dipirodo ku pangeran. Kumaha Bapa? Nuhun Kasep. Mangga perkawis kejatun matanglan Bapa. Oke mangrupa Bapa janji. Mangga Bapa janji. Muga kasaksian ku Gusti Nu Maha Agung. Bapa sejanohonan kana kepalai ujang tadi. Upami Bapa Jalil, mugia ulah jamuga gitu ujang. Itu Bapa janji. Lain heureuyan ieu mah janji ujang ya. Alhamdulillah. Cobi Bapa eta panangan teh urang lanongan heula Pak. Karena bari ngaluarkeun ubara proluk pamahanan ti Tuan Behram teh sanger diubarkeun reketek bae dibeungkeut ku wabalun manehanana. Geus kitu mah bring tiruanana arinit deui ti dinya. Pasurangga anu terus rek kapal Buan Ratu teh manehna ayeuna balik deui milu ka Karna lantaran rek ngakurkeun Ki Jatun supaya ulah ngundek-ngundek ka Aki Mursid. Ieu teh mangrupa hiji kabungahan anu pohara pikeun Karna mah. Sasat nu jadi akina teh bisa leupas tina tekadna jalma anu ngundek-ngundek pikeun males kanyeri ka nu jadi akina. Urang tunah heula kaayaan Karna Ipah jeung Pasurangga anu harita teh dek nepungan Ki Jatun. Sanggeus karuhan Bah Jagur jeung Bah Bejo teu kapanggih. Taksiran bae geus jauh meleteng ka Lebak. Gumilar katut pamajid teu kebat ngudagna, melang kanu di imah bisi kumaha onam. Leheung-leheung mun bener Bah Jagur terus mangpret, kumaha lamun terus nguliwed kanu bala. Lumpat ngan sakadar miceun salasah ari heug teh ngajorag ka imah ngadodoho anak pamajikanana. Dina baralikna deui teh teu babarengan mun pamajid mah terus mapai jalan ronaan, ari Gumilar mah ngoreleng ka tempat tadi nyorang jalan satapak. Rek nyampeur heula Sari jeung Ganjar bisi araya keneh di dinya. Lantaran tadi teh kareret maranehanana keur ngajaran teng nempokeun hanapeun tangkal peuteuy bisi ngadaraguan keneh Sari jeung Ganjar teh. Tapi kaluhur pasir bener we araya keneh ngariung tiluan jeung Sirawun. Geus kitu mah bring atuh marudun harita teh. Muruh ka imahna. Sirawun anyeucleu dina tak-tak Gumilar. Bari sungutna teu repeh disada. Ku kitu teh mah ngarasa bungah meureun dumeh nu jadi dununganana unggul tarungna. Dumeh nu jadi dununganana unggul tarungna harita teh. Datang ka imah geus nyampak pamajid. Sanggeus reureuh sakedeung deuk baradami nyawalakeun nu cikeneh kakara-karanapan nu akhirna sarerea samiuk yen Bah Jagur teh ulah diantep. Tapi kudu terus diobrot sing nepi ka beunangna. Lain rek binasa ngan samata-mata pikeun natanyakeun wijana kungsi diculikna teh. Geus dirageman urek arini teh Gumilar jeung pamajid satungtung Gumilar lunta ninggalkeun imah Nyi Arum jeung Sari katut Agus sarta Ganjar sina caricing dina Kapait ngahiji jeung Pa Asmita katut Maesi. Keur mah ngarasa melang katurug-turug supaya ulah hese nguruskeun dagangan pausahaanana, ulah nepi ka pugag. Pikeun kuarkirna mah kapan aya Ganjar jeung Agus. Atuh ari aya di Nangkapait mah Nyi Arum sarta Sari bisa kajaga sapopoena ku Pa Asmita. Bener aya Ganjar teh mah tapi tacan bisa diandalkeun sapinuhna lantaran masih keneh hejo pangalaman. Atuh Agus sasatna balaha boloho keneh naker Agus teh.
Isukna bring we marudun kanang kapait buguh we pikeun Pa Asmita katut maesih mah teu kira-kira ngagebegna barang ngadenge kitu dongeng na Gumilar waktu kamari. Jadi nungtun inget deui ka incuna anu geus sakieu lawasna sasat geus kapupus tina hatena harita teh. Mun barang mah geus dilapurkeun lantaran hantem diinget-inget oge kalah ka bae matak siwah. Nu Mariang geus jung. Tujuan pokok rek langsung ka ujung kulon ngadatangan deui padumukanan Abah Jagur. Lantaran pamikirna moal ka mana deui jigna Abah Jagur jeung Mbah Bejo teh pinas tibalik ka kandangna teu poho nyimpang heula ka Cigasti bebeja ka Paparata jeung ka Mamimi katut ka Aki Dekong. Sakalian nyekar heula ka pajaratanana Aki Sidi. Aki guru nu teu sudah ngeusian hate sanajan geus lawas mulang ka asal. Dina nyogrogna deui ayeuna nyang hareupan taneuh kuburan nu geus rata tapi batu tetengerna mah masih keneh balegara sarta dieusi ku tulisan titi mangsa. Sakurilingna di tembok di hade-hade. Gumilar teu burung we ngariuk alum pinuh kasedih hatena jumrit nyabat-nyabat kanu ayeuna kari tulang talengna. Boa geus ancur leungit jirim ganti sifat awor jeung taneuh anu ngeukepan jasadna harita teh. Ebrehna kaluar mangrupa kunyem Nabi wir ngucapkeun kalimah Allah. Bari dibarengan ku kecelakna Cimata anu nyurungkuy tina juru-juru panona lain Cimata kana langsaan sasat anu ngumbar kasedih tapi Cimata katresnan hate anu tetep ngendat sapanjang zaman pageuh maneuh pamengkeut deudeuh matri ngancik panali asih tetep dina pamadegan kukuh pengkuh dina tangtungan ngindung ka saur karuhun titilar pikeun anu ngora guareun anak incu sangkan teu pareumeun obor ulah ngarempak adegan nyaeta guru ratu wong atua karo wajib disembah. Pamajid atuh nya kitu keneh. Dina ngahrukna ayeuna ngareneng jeung Gumilar. Sanajan bari tekedal tapi ari hate mah alewoh cacarita ngebrehkeun deui jangjina baheula anu geus diikrarkeun ka Aki Sidik. Yen manehna sejang api ngajaring ka Gumilar ti kadeuketan ieu sababna anu matak manehna ayeuna milu lunta ngabarengan. Padahal samemehna mah Gumilar teh rek ngajakan ganjar pikeun pibatureun di jalan supaya teu asa dua kliegnya nyabaan. Balik ti pajaratan munjungan deui ka indung bapa sarta kanu jadi aki. Sanajan ukur anu ngukut tapi kadeudeuh sarta kaheman teu sudah ebreh dina rek jungna deui miang ninggalkeun Cigasti boh Paparta boh Aki Dekong beak-beak nyami kahapekeun beak-beak nyami hapekeun ka Pamajid sangkan Gumilar dijaga ireug tadi ngeunah. Atuh Mamimi mah komo deui teu kalis anak geus halughug jangkung malah umurna geus maju-maju tengah tubuh. Tapi teu burung Gumilar dibaseuhan ku Cimata diusap jelas elus ciciren ka deudeuh nu tetep matuh ka asih anu teu woleh ngancik ka Gumilar asa ka anak meunang ngaberejelkeun sorangan bae. Lamun harita Gumilar atawa Pamajid nyahoeun ka mana lelumpatanana Mbah Jagur jeung Mbah Bejo. Moal terus nyusul tepus ka ujung kulon beureunan lantaran Mbah Jagur jeung Mbah Bejo teh ka Cikanang. Nu maksudna rek ngadongdon muridna Mbah Bejo anu ngaran Ki Ardaim cenah cicingna teh di Cikanang bawahan Cikajang. Tapi kacida ngajulaeuna barang nepi kanu dijugjug cenah Ki Ardaim teh baheula oge geus init siri bubuara ka kontrak Sumadra lantaran cicing di lembur taya kamarasan. Sasat geus kagok lengkah terus bae duanana ngageredi gelempang badarat barang geus narepi kanu disejat terus bae tatranya maruruh Ki Ardaim di mana tempatna. Ari meg teh meunang jawaban anu matak semeg cenah geus pindah deui ka Cikupa. Atuh gidig deui bae Mbah Bejo jeung Mbah Jagur teh geus teu nguruskeun di kacape nyorang jalan panuduhan. Ari jol ka Cikupa terus bae natanyakeun Ki Ardaim puguh oge ka manehanana mah taya anu bireuk lantaran sok ngajar main po. Atuh jol-jol aya anu nuduhkeun we pernah bedengna Ki Ardaim teh.
ngaran-ngaran ka guru. Tur lawas-lawas kakarapat tebung deui. Nya teu wudu Babejo jeung Bah Jagur di aku dihormat-hormat ku Ki Ardaim teh. Geplak dibageakeun ku Bubuden anu pinuh ku kasonoan. Saterusna ngabuis ngadarongeng nyaritakeun lalampahan masing-masing. Waktu Bah Bejo nyaritakeun boga musuh tangguh sarta nyaluuh menta dibantuan ka Ki Ardaim. Lain deui Ki Ardaim ngerasa bingungna. Boguh manehna mah saeutik oge taya niat pikeun ributan jeung pada batur ngagugulukeun kanu teu urus. Sasat nyiar-nyiar nepi kasusaheun sarta pikiraneun. Bengkah jeung sasama teh nganungtun picilakaeun. Komo deui ieu mah sasat pipilueun kana urusan batur sok sanajan guruna sorangan ongkoh deui manehna teh beunang disebutkeun jelema kacang cangku gawe. Goreng-goreng oge Ki Ardaim teh manor metik moal bisa sakama-kama ninggalkeun kewajiban anu geus jadi tanggung jawabna. Weleh. Jadi Andika teh moal nulungan ka kaula teh Daim? Hah? Moal nulungan ka kula, ha? Sanes tu teu kumarep Pak Guru. Mun kumaha atuh? Kapan kuring teh jalmi kacang-cang ku pada melan sun. Ya. Moal meakeun waktu Daim. Minta pedewe saminggu mah kadunungan. Teu jauh ieu tempatna ye, ha? Pila kaning Cicapar tongoheun Wanaraja. Poe 3 poe ge geus beres init balik 2 poe. Tuh di ditu sapoe. Ha? Bah Bejo keukeuh. Mohon kieu nama Pak Guru. Mung kuring teh lah. Naon kitu kasebatna? Ngamusuh ka jalmi nu teu tuah teu dosa sun. Geus puguh ku ka kaula boga dosana mah. Kakulo boga dosana mah ieu Daim. Cumohon, keukeuh we abot kanggo kuring mah Pak Guru. Hitung-hitung ulang tarima we atuh Daim. Mana tandana bebela kanu jadi guru teh? Hah? Weleh dari maneh. Mana tandana bebela kanu jadi guru teh, ha? Bah Bejo terus nyesedek. Emong teh Pak Guru. Pak Guru tos teu kiat. Komo kuring atuh. Ki Daim jadi beuki bingung nurut kumaha teu nurutnya kitu keneh harita teh. Ya. Pangarti mah teu katitih kaula teh. Ngan rumah saele tanaga Daim. Jadi lamun ngieum tanaga Andika bari ngagunakeun elmu anu ti kaula yakin Andika teh moal asor. Kitu da Daim. Bah Bejo ngawadul ngarah pi Anel. Dikitukeun teh Ki Ardaim teu ngomong deui. Bingungna lain si Siwo ongkoh ari hatena mah tetep teu merean teu satuju. Lain ku sieun-sieun kitu atuh ngan teu perlu we make kudu 10.000 teu bubugu. Manehna guguru elmu teh lain kadinya maksudna lain pikeun sawenang-wenang ngalakukeun kabengalan kadugalan ka sasama nu tanpa dosa. Tapi estudingan sakadar pikeun ngajaga diri ulah bolos-trong teuing. Lamun ayeuna heug manehna pipilueun, lain bae manehna jadi kabaud loba musuh tapi oge tangtu bakal mangaruhkan kana pagaweanana. Sahanteuna tangtu digawena moal bener. Anu bukti we ayeuna teu puguh kudu ninggalkeun pagawean saminggu lilana. Bener pikeun kepentingan nu jadi guru teh mah, tapi ari pikeun ngahaja-haja nanda sajalma anu taya pasal naon-naon mah jeung manehanana asana teh engke heula. Kitu pamikirna Ki Ardaim harita. Weleh. Kumaha Daim sanggup apa henteu dia, ha? Sanggup apa henteu, ha? Bah Bejo geus karengeng hayang nyaho kapastian. Mireungeuh muridna kalah ka ngajubleg teh. Duh ka Pak Gurunya. Alah. Or. Lain duka eta kira-kira sanggup bebela kanu jadi guru, ha? Ieu pila kadar bebela kanu jadi guru eta penting artina. Dia kalah kamolongo amat eta. Kumaha ieu?
Kakak desa ngemen meureun Kak. Kadina kakak mah ngajarna henteu digembleng heula juga nama. Mun hayam mah kurang peureuh ieu teh. Bah Jagur nemrong kadengena matak nyeletit kana hate Ki Ardaim atuh harita teh. Sanes kecing atanapi jejeri sieun kupati sun. Atanapi sanes teu aya kabelana kanu janten guru. Mung kuring teh gaduh gawe tangtos moal kawidian pere ieu teh. Ki Ardaim bari ngareret ka Bah Jagur hatena rada ngarasa ngahayab oge daun ceulina ngaradak panas teu beda ti nu disebit. Ngungeng katorekan lir ngadenge suara gelap tengah poe ereng-erengan barang ngadenge ucap-ucapan Bah Jagur kitu. Jadi Andika teh leuwih mentingkeun pagaweannya. Karah kitu eta maneh. Jeung tinimang bebela kanu jadi guru mah, ha? Geus we Pak Guru. Bargi kuring gaduh tanggung jawab kanggo ngurus anak sareng pamajikan sun. Ki Ardaim ngajawabna tanes tapi nyaritana bari tungkul teu wanieun melong beungeutna Bah Bejo. Waduh segembel teh gagal ieu mah ieu. Laras gagal kagungan murid teh mah Kakak. Bener Jagur. Kula boga murid teh gagal total ieu mah ieu. Eueuh babaktina kanu jadi guru ieu teh. Kumaha eta dia? Apa bisa irit apa moal ha? Dukanya Ki Guru. Lain duka-duka eta maneh. Bah Jagur bari ngareret ka Bah Bejo ngomong deui harita teh Bah Jagur mah. Murid kula mah si Darba jeung si Piong nepi ka ngalakon ngalungsar jadi banusan di Meramare nembongkeun kabelaan kanu jadi guruna. Atuh ki jamian sanajan ayeuna hirup keneh tapi manehna nepi ka ngaranapan cacat. Matana teu bisa awas. Lantaran baktina ka kula sebagai guru manehanana. Bah Jagur bener-bener nyunutan hate Bah Bejo. Dasar adat-adatan Bah Jagur resep pisan ngadu-ngadu Raja Wisuna teh. Puguh we tumrapna ka Bah Bejo lain deui matak ngentabna boga rasa teu diajenan kudu jadi murid. Nu antukna nafsuna ngusial mata hurung beungeut euceuy awakna ngagigdir teu beda ti nu muriang keur nirisan harita teh. Hai. Kumaha Daim dia ngomong atuh deuleu. Kumaha Daim? Bener Andika teh moal ngabelaan ka kula? Bener ya teh? Getar sora ayeuna mah geus beda. Ciri wanci Ki Daim kudu iatna ati-ati caring cing page kancing saring set page iket. Bisi Bah Bejo aya maksudan nu teu hade. Deuh. Ampun Pak Guru. Kita dioge kuring teh sanes teu bade kumerep mung sakali deui ampun paralun anu kasuhun jembar salira anu diteda. Kuring teh gaduh kewajiban Pak Guru. Dena naon Ki Ardaim? Kula moal mangsa nu teu suka moal meredih anu teu sudi. Tapi Daim, anak itu mah Andika teh teu pantes ngabogaan ilmu panemu ti kula, ha? Teu pantes Daim. Ilmu panemu ti kaula dipimili ku anjeun. Tapi maksud Pak Guru kumaha ieu teh? Naon-naon nu geus diajarkeun ku kaula ka Andika. Ayeuna ku kaula rek dicokot deui Daim. Kaula sangeuk kabogaan murid teu satuhu ka guruna, ha? Kumaha? Pikir ku dia, ha? Pikir ku dia. Sangeuk kula bogaan murid anu teu satuhu jeung teu satia ka guruna, ha? Dicanak di kumaha Pak Guru? Maksud dek kuring teu ngartos ieu teh. Ki Ardaim beuki bingung. Dicokot kumaha puguh lain mikeun barang anu aya jentulna atuh. Dicokot Daim. Dicokot ti Andika teu meunang dipiboga. Teu kahartos manasina barang tiasa dicanak deui atuh Guru. Nah ada ilmu panemu oge bisa dicokot deui atuh. Coba ayeuna kaula rek nanya. Dina naon diteundeuna ilmu-ilmu nu ti kaula teh? Dina naon diteundeuna ya eta Daim?
semua dina emutan sun. Ari pikiran dina naon ayana? Dina utek sun. Ari utek. Semun ari utek dina sirah sun. Dah geuning ngagorehel moal hese nyokot. Bah Bejo nyerengeh teu hayang teh. Tapi maksud Pak Guru teh kumaha ieu teh? Sirah ani kanu ku kaula bakal dipenda. Lantarannya di dinya ayana ilmu nu ti kaula disimpenna. Cohagna mah utek anjeun daim ku kaula rek dipenta. Kaharti ayeuna mah ya ha? Kahartin teu ha? Ulah bolongo amat dia sih ha? Bolongo amat dia. Ai. Sami we atuh sareng Ki Ardaim teu kebat nyaritana. Di corona ngadadak seuseut kasurung ku kakagetna anu pohara lantaran tetela mun kitu mah manehna teh rek dialapatina kuno jadi guruna. Ya, Daim. Taya deui jalan Daim. Ngan eta-etana pikeun Andika mulangkeun deui ilmu panemu nu ti kaula. Kajaba lamun Andika rek nurut ka kaula, Kaula oge moal nepi ka luruasan kitu dia, Perlu ngarti ta maneh eta Daim. Ulah polongo-polongo kitu jiga nu teu ngarti ari maneh teh. Nurut mah taya panginten sun. Jalaran papalimpang sareng hate. Hanas Pak Guru medogikeun sirah kuring sanaos kuring taya kabantun sasat ngunghak campelak kanu janten guru. Namun kapaksa sun. Rupina mah moal tiasa kasangakeun sirah kaula teh. Ki Ardaim ngajawabna tandes, durhaka sia. Murid dosa, murid durhaka goblok sia. Bah Bejo nyentak bari ngakebrag palupuh, nepi ka imah teh karasana ingeung siga-jiga rek runtuh. Teu pantes dihirupan gablag murid kieu dodongesna mah. Bener lamun kitu mah Andika teh wangkelang kanu jadi guru. Goblok sia. Dasar sia. Wangkelang sia mah Ardaim. Duh. Tapi no damel kapaksa sun. Yah, binatang bener-bener sia teh Daim. Sato oge sok gableg panalima. Ya deui manusia. Goblok maneh mah sia Daim boga murid aing teu kebeneran deuleu sia. Bah Bejo ngorejat hudang bari teteh nyirag. Nepi ka pamajikan katut anakna Ki Daim raceleng kaluar lantaran paureun bedengna runtuh. Nyata kaula teh manusia sun. Nu matak moal ngagugu kana karep anu teu bener sanajan jolna tinu jadi guru sun. Ki Ardaim ayeuna mah geus buleud hatena. Moal mundur satungtung buuk moal ngejat satunjang beas. Celeng bae manehna luncat kaburuan. Terus ngapelecet kajaran anu jauh ti bedeng. Maksudna mah supaya ulah ngagojrudkeun. Pokona mah teu kolu diributan di hareupeun anak pamajikanana tangtu matak nungtun sentar kana hate. Ulah ngejat sia Daim goblok, dakwaan dulu. Alinya tah mah sia lalaki, Sok lah. Teu dikumaha sia dicok-cok polona sia dibandingkeun ta sirahna yeuh, Dipeuncit kuriling sia ku aing, Dagoan sia Daim yeuh. Taya bayana guru. Murid Bejo mah moal ngejat satunyang beas asal dina ngabela bebeneran. Ki Ardaim nyorowok geus rada anggang reg manehna eureun. Montong mamawa ka aing deuleu. Najis gablek murid pantar sia. Najis aing mah yeuh, Sorok Bah Bejo ka hareupeun Ki Ardaim. Nafsuna kagila-gila boga rasa dicamplak kuno jadi muridna. Data parah diheat rek nampiling tapi Ki Ardaim sanajan manehna rumasa pangabisana moal nendeng kanu jadi guruna manehna teu cicingeun. Pipina rek dikonomeoh ku dampal leungeun nu cebrag teh atuh harita teh. Dieusi ramo-ramo anu gedena ampir saruba jeung cau raja teh. Sakilek manehna ngabalirkeun beungeutna hiuk deui leungeun kenca rek ganti ngagampleng. Ki Ardaim
ngalegot nyumputkeun sirahna leungeun katuhu Bah Bejo sieun nyuruntul rek mapeg hulu ngagunakeun tenggelan ujungan. Tapi Ki Ardaim rikat ngobloskeun badana ngaliwatan gigirna Bah Bejo sanajan manehna aya kasempatan pikeun ngetruk iga burungna Bah Bejo manehna candaekeun wani ganggu. Montong babalicetan sia setan. Goblok sia wawasen sia geus aya dina dampaleungeun aing deuleu sia ha. Bah Bejo nyusul ku curus padingdang. Rasakeun daim sia. Hop, hiat. Alah. Sok. Urang tatah ye. Ki Ardaim teu nemalan, manehna terus cingkrak nyingkahan peureup Bah Bejo anu nyuruntul teu beda ti panakol bedung. Manehna tacan wanieun males narajang lantaran otakna keur muter dipake mikir kumaha carana pikeun nandingan anu jadi guru. Mun dilawanan ku ulin Cimandiri nyaeta hasil ciptaan pribadi teu katoong baris pihasileunana. Ieu sababna nu mata Ki Ardaim gawenangan cungcat cingcet ngepeskeun panarajang dina ulin padingdang. Tapi nya kitu gampang pisan kateguhna nganubuhan dina ngalakukeunana kacida cepetna dina robah-robah gerakanana ngan sakilat-sakilat. Manehna masih keneh untung bisa nyalametkeun dirina tacan kabeunengan ku Bah Bejo. Dina waktu Ki Ardaim nyingcet deui biasana mah Bah Bejo teh sok terus nyuruntul nyusul tepus. Memang kitu ijiranana Ki Ardaim harita, tapi kalawan teu disangka-sangka. Bah Bejo sakali ieu mah manehna henteu terus nyusul tepus, tapi ngajorelat motong jalan seolah-olah nutup ruang gerakna Ki Ardaim. Anu teu merapna ka Ki Ardaim teu kira-kira ngaranjugna manehna rikat ngajorelat deui ka tempat tadi. Tapi gerakan suku Bah Bejo kacira cepetna sakilat manehna motong deui jalan bari nyamperkeun dampal sukuna anu jebrag nu antukna dua bincurang jadi diadu. Anu pikeun Ki Ardaim keur mah aya di pihak-pihak anu ditarajang turug-turug eleh seseg eleh wabeg teu beda ti pancar diadu jeung tihul anu antukna Ki Ardaim ngaketebut datang nalangkuban. Modar ayeuna nama Ardaim. Modal deuleu sia ha. Geura budi sia deuleu ha. Bah Bejo ngakero dampal sukuna geus diangkat pikeun nenjrag sirah anu keur ngudupung. Tapi lain deui ngaranjugna Bah Bejo. Lantaran manehna kabuktian kalah nenjrag taneuh satakerna. Si horeng Ki Ardaim dina waktu anu sakilat manehna ngagunakeun gerakan pesing murungkut hasil ciptaanana pribadi. Saterusna manehna ngajol dina gerakan kasintu mabur bari teu poho ngabajeg heula keuneng Bah Bejo ku dampal leungeunna nu disangigirkeun anu teu merapna ka Bah Bejo jadi ngagurubug keunengna asa potong ngan bubuhan manehna kuat manehna teu ngagebruk labu. Waduh, setan kurang ajar si Daim. Kawalat sia ngalawan ka guru ha. Kurang ajar. Kurang ajar boga murid terus tujung teh sia. Ngalawan ka aing deuleu sia ha. Bah Bejo ngakorowok nafsuna asa jadi beuki ka init boga rasa dicamplak kuno jadi muridna harita teh. Aduh, hapunten Pak Guru, kapaksa kuring teh teh lah. Ki Ardaim bari ngahegak. Setan sia, rasakeun daim sia. Bah Bejo nyuruntul dina gerakan badak cehya. Ki Ardaim anu memang nageus apal kumaha kahebatanana anu jadi guruna dina gerakan badak cehya. Manehna kalawan pinuh ku kawaspadaan ngajega dina sikep ngadago. Persis dina waktu Bah Bejo rek nubruk, Ki Ardaim ngagentak cingkrak ka kenca. Manehna teu males narajang tapi ngagentak ngajorelat balik deui ka tempat tadi ngabarengan gerakanana Bah Bejo anu geus mengkolkeun badana kakencaeun Ki Ardaim. Ku kituna gerak tipu Ki Ardaim memang hasil oge sasat jingkrakna ukur salasa. Sanggeus ayeuna manehna aya di tempatna tadi kakara manehna ngagilek nyerong ngenca anu saterusna ngaheatkeun tenggelanana. Kana punuk Bah Bejo anu sasatna keur nongongan ka manehanana. Ari kejret punuk Bah Bejo kenapa nimpuk manehna lain ngudupuk tapi ieu mah kalah ka Malik anu saterusna nyuruduk dina gerakan bagong bayangan. Sanajan bener harita Bah Bejo kebenangan deui tak-takna ditimpuk lantaran rek mempeg sirah, Ki Ardaim teh teu luaseun. Tapi sirah Bah Bejo teu buru ngajedag kana dadana sarta dua dampal leungeunna ngakencet kana iga. Ari cedag ari Ki Ardaim ngaheungge mati ngadeg
saterusna badana ngagigeg koleang kedebut bae manehna ragrag nangkuban bari teu eling di bumi alam harita teh. Kitu kaayaan Ki Ardaim anu harita teu daek nurut ka Abah Bejo. Urang tunda heula kaayaan Ki Ardaim saterusna. Oge Bah Bejo jeung Bah Jagur. Kumaha ayeuna urang neruskeun lampahan Pasurangga. Usahana Pasurangga meruhkeun hatena Ki Jatun sakumaha janggina anu geus diikrarkeun ka Karna hasil oge atuh. Ki Jatun anu ngabogaan hate anu kacida teu asna sakali ieu mah teu burung leyur teu beda ti es nu dikeueum ku cai. Keur mah manehna teh memang geus taya untuk pan ngalawan ka Ki Mursid. Turug-turug didongsok pisan kudu jadi guruna. Anu keur waktu tadi mah kapan diandalkeun pisan. Jadi lamun manehna keukeuh bedang basangkal teh manehna rek meta tulung ka saha. Puguh guruna pisan kabuktian geus teu mampu ngalawanan Aki Mursid teh. Bring atuh tinang karuka teh teu sedikna ngaleut. Karna jeung Ipah dihareup ngabarengan Pasurangga. Di tukang ngajejer opatan nyaeta Ki Jatun Darwita Ki Madaup katut Ki Obing nu dihaja disamper ku Karna. Atuh dina daratangna ka Bumbulang teh lain deui mata ngagetkeunana ka Aki Mursid ka Nini Amah katut Widarma. Lantaran barang jol teh Ki Jatun mah terus bae nyuuh ka Ki Mursid bari sumegruk nada pertobat. Kumaha teu rek kaget atuh da ieu teh geus tangtu pokalna Karna. Ngan teu kaharti teh kumaha meruhkeunana oge meurengeuh Pasurangga ka Karna harita bangun anu lindeuk naker. Oge ret ka Ipah geus matak nambahan kaget deui bae. Anak saha jeung urang mana? Naonana Karna atawa Pasurangga atawa Ki Jatun. Tapi sidik dina ngarongheapna teh ngarendeng jeung Karna katurug-turug terus deui ku Karna ditungtun sina munjungan ka Nini Amah. Tapi eta kakaget jeung kahelok tengan ukur disidem dina jero hate. Ebrehna kaluar mah ukur nemongkeun ka bunga anu pohara ku ayeuna tinakan Ki Jatun nu teu disangka-sangka teh ati tadina. Ngan barang nu silih hampuraan geus beres terus dituluykeun ka obrolan anu teu kurang-kurang mata raketna duduluran. Ngagorehel we geuning nyemojang teh calon pibatureun sakasur nu jadi incu. Atuh pangna Ki Jatun jadi malik hade sasat panggawe Karna anu geus hasil bisa meruhkeun Pasurangga. Paingan leungeun Pasurangga dibengker ku walun da geuning kitu lalakonna. Malah anu leuwih-leuwih bungahna Aki Mursid eta ku ngadenge ucapan Pasurangga jeung Ki Jatun anu ngedalkeun ikrar di hareupeunana yen ti semet eta maranehanana rek ngeureunnan sagala kalakuan anu matak ngarubikeun ka sasama. Malah ayeuna mah sabalikna tanagana teh sasat diancokeun pikeun nulungan ka papada kaula nu memang bener-bener perlu dibere pertulungan. Beres urusan di Bumbulang, Pasurangga Ki Jatun katut Darwita baralik deui ka nang karuka ngan Ki Madaup jeung Ki Obing teu milu baralik harita teh lantaran tacan seubeuh ngadengeh kumaha dongengna Karna anu saterusna Karna ditanggap lalakonna waktu manehna ngabelecet teh manehna mabur dina peutingna diragrageun ku Pasurangga. Nya pikeun anu ngadarengekeun mah geus matak helok bae nu aya. Atuh pikeun Aki Mursid mah sajroning ngarasa bungah teh terus deui mapatahan ka Karna. Supaya ilmu panemuna teh kudu tetep digunakeun pikeun tutulung ka sasama anu keur ngarandapan katunggaraan. Ngeunaan ilmu panemu hasil guguruna ti Tuan Behram teh diomat-omatan ulah gana-gana ngagunakeun lantaran tetela matak ngabahayakeun. Buktina leungeun Pasurangga nepi ka molopog kulitna teu beda ti nu dileog wae. Kira-kira saminggu ti harita kurunyung teh Pasurangga datang deui ka Bumbulang dibarengan ku Ki Jatun katut Darwita. Perlu namah rek pamitan ka Aki Mursid lantaran dina poe isukna manehna rek mulang ka Jampang Kulon.
Isukna dinabralna Pasurangga miang ninggalkeun Bungbulang karena jeung Widarma katut Ki Jatun sarta Darwita pada dijarajab nganterkeun ka nu rek mulang sapunya rek pegat simpai paturai patepung deui lantaran satungtung aya keneh umur mah piraku teu dikresakeun ku pangeran bisa paamprok deui kalawan aya dina kasalametan.